ngokan bikin goreng nete kena batu memang keadilan pangeran temunguh jalma kumaha istuningnya welas asih ka makhlukna asa kayang tang tuparang tengah beda-beda tenang itu bongkok putrana Prabu Batara Kresna tatapa maksad palaikan sikan kuwahayu Cakraningrat ngadak aya nu ngagebur hurung di awang-awang cahaya gilang gumilang lungsur ti luhur loracah ya sesekar ningwang cahaya sekarni ingwang cakaya gilang gumilang gilang gumilang cahaya sesekarni ingwang cakaya gilang gumilang cahyana hayun sasmita cahyana hayun sasmita ya ngadak-ngadak sato anu aya di alas pring ganding ansala alas wanawasa ngeureunkeun kagiatanana ajrih aya cahaya anu lungsur ti awang-awang Samba Purwaganda kaula nampi pangulem yen kaula kudungan sik marengan anjeun dina sajeroning hirup boh dangiangna boh elmuna jeung sajabana bungan kaula diundang ku anjeun kaula mah mung ukur dek ngaharewosan we eta mah digugu nuhun teu digugu kumaha anjeun kaula dek marangan anjeun dek asup ngabaju miraga sukma sabab kula mun teh mah ku anjeun susuguhna cukup hartina teh sasajena kumplit kaula moarek ngejat tina diri anjeun asa anjeun istiqomah jejeg anseg teu ungut kalinuan teu gedag ganginan ayeuna mah tapa teh ngan ukur ngundang kaula da tapa nu sabenerna mah init bari cicing lumampah ulah ngalengkah jadi lamun init-initan teh hate mah cicing sanajan eta suku ngalengkah hate mah cicing dina pamadegan anu utama ka pribadian hiji patokan anu utama dina harti ulah ungut kalinuan ulah gedag kaanginan teh heug kaula dek asup marengan anjeun sakumaha anu dipikahayang ku anjeun jeung dicita-cita ku anjeun kaula asa diwadahan ku anjeun anu bersih mudah-mudahan aya cahaya nepi ka kitu ngagebur cahaya rezeki budak teh geuning watek urat mas aku kitu mah teh maruteng anak merat kukuncungan bapana teh luhur wibawa luhur komara jauh jeung wibawa komara panayagan mah
dagor aing tuh. Kaula dek asup ngabaju miraga suka ka. Ai kaula teh ngimpi henteu bieu teh. Aku maha gitu Aden. Karaosna kumaha? Aya nu ngaharewosan ka kaula. Yen geuning kaula nu kaancikan ku Wahyu Cakraningrat teh kan sa? Leres Bang itu. Lain beja. Keur mah putra raja. Bari kasep. Loba duit. Kaancikan ku Wahyu Cakraningrat. Bagja keur kaula kan sa. Moal aya di anu bakal bisa neruskeun kerajaan nagara Dwarwati lintang ti kaula. Bagja. Sagala rupi pasualan ti pangeran tes teu ngaguruntung hiji pasualan tapi tetap aya positif negatif. Artina setiap nurunkeun bener bareng jeung salahna, setiap nurunkeun hade bareng jeung gorengna. Ngadak-ngadak ieu tempat seungit lir kastori angin-anginan. Si horeng aya putri gelis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nunuruban widadari lumungsur ti kahyangan. Ngalangkung kaya payuneun samba purwagana anu parantos kaancikan ku Wahyu Cakraningrat. Datang niratang ngademan. Datang niratang ngademan upak kulingan rana. Bene irah kingkang prata. Kansa Aden. ieu nepi ka mulus kieu awewe Gusti. Alus laur hade tangtung gelis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat kansa cacak tukangna. Karena eta punuk mani mulus kan. Aduh eta punuk nepi ka kieu. Nyai, tobat. Aduh, punten manawi teh aya jalmi kaulanun kana sekolah teh ngalamun milarian pijalanun kedah ka mana. Dupi salina teh upami dipersantan ngaran kaula teh Cakrawati leres kaulanu. Sae pisan tah kakasih teh di mana anu mawi kaula teh bade wangsul ka lemur. Kaula teh wangsul ti paguron luhur neraskeun ilmu panemu jampe pamake ayeuna bade wangsul heula kaula nun. Nah di palih mana eta di laneuh kaula nun. Oh ayeuna teh bade kateo. Bade kateo. Nuhun atuh. Oh jadi ada teh jadi bade mulih nuhun. Leres kaula nun. Salira teh Dewi Cakrawati. Leres teu acan kawan caroge.
Numawi saha nu bade sudieun atuh ka kaula jami urang kampung Baulisung. Aduh, bodoh lalaki, bodoh lalaki lamun teu daya ka jalma model ieu. Cacak teu di make up nepi ka kieu. Komo upami eta rambutna di rebonding, aduh. Sanaos sanes bulu soca palsu tapi cureuleukeuna luar biasa. Ngeunakeun atuh akang teh ngaran teh Samba Purwaganda. Kakasih teh Samba Purwaganda. Leres. Di mana kaula nu kaula teh ti nagara Dwarwati ngenakeun akang teh putra raja nagara Dwarwati Kangjeng Rama kakasihna Prabu Batara Karsana Raja Ongkoh Batara Ongkoh. Geningan aya di Numawi akang teh nuju ngahontal cita-cita hoyong diancikan ku Wahyu Cakraningrat. Kumaha parantos kalesan teu aya di jami seueur pamilon-pamilon ti tiap-tiap negara ngintunkeun para nonoman tatapa di ieu ti Brasara pikeun opalai kancikan ku Wahyu Cakraningrat nanging da Wahyu Cakraningrat mah hiji ngancikna ge ka kaula. Nu sanes lewat kinten-kintenna upami leres teu acan kaungan saroge upami ieu mah dipiliheungkeun ku kaula kersa. Aduh, berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeunana kaula upami kitu macarana nanging kaula teh da nyakitu. Ingis kurisi rempan ku kayaan maklum pangawakan awewe mah urut lengkah kaula nu kalayan sok ingis upami ngengengkeun putra anu ningrat mah kaula teh ingis dinyeri. Maklum kaula teh jalmi laib jalmi teh aya kagaduh. Ingis melengkung bekas nyalahan kaula nun teu beda kaula mah awewe teu beda ti kembang. Dipihegar mun keur ligar. Nanging di mana kemang parantos layu hartosna teh ruksak parantos teu aya cahara deui ingis disingkirkeun tos layu mah dikantun kitu kaula nun hapunten ih teu naon moal janji akang janji hayu urang sapapai samanis sabagja jeung sacilaka. Ya nuhun we sateuacan ge kaula nun kaula teh ngeureun bagja ngengengkeun putra raja katurug-turug salira teh anu kaancikan Wahyu Cakraningrat. Kersa mangga teh teuing kaula nun upami parantos ditakdirkeun maku ilahi ai kaula mah dulang tinande nanging upami leres-leres nyai cinta ka kaula bakal jadi jodoh akang kumaha upami dina waktos ayeuna da jalmi teu aya kinten-kintenna birahi anu ngancik dina dirina ieu Samba Purwagana parantos teu katahan deui. Kumaha kinten kawa kacurug cabak kaula nun sanes muhrim kedah ngalangkungan heula hukum tika nah teu naon ai jodoh mah ai kersa mah upami di dinya cinta ka akang cinta ka janda teu kedah ngaliwatan hukum tika heula ke kanggo saha ayeuna kanggo saha nyanjang ji mah burung ditika ulah waka kaula nun sagala rupiah oge kedah aya persetujuan sepuh ai sepuh mah kumaha urang upami jalmi tanpa diridoan doa ti sepuh bilih melengkung bekas jalahan kaituna
urang sami hormat wae sepuh bos sepuh didinya bos sepuh kaula margi eta teh anu ngagelarkeun urang ka alam dunya inung anu sakitu ngakanung 8 bulan inung ngakanung tapi inung tarapunung datos takdir tinu agung sanaos nyerina kalangkung-langkung dina waktos ngalahirkeun urang teh seueurung sing ka inung tapi inung teh jadi pusing mangga urang hormat heula kaula nu eta jimat urang ieu mah kersa ku akang ayeuna kelana da ku kaula ge kahartos ulah waka kitu kaula nun ampun teuing mena ulah dugi ka kitu mena cing piconteun balar nah aduh Cakrawati ini lompat ka mana sagedena ge tanaga anjeun dipaksa ku kaula Cakrawati nafsu birahi ngagudug-gudug dina wujudna atuh ieu teh yakin Wahyu Cakraningrat anu parantos ngansing nyarengan nyaeta teu kiat ngejat tina wujud Samba Purwaganda kitu kaayaanna Samba tulebar karena pagawean anu sakitu hese capek susah payah kaula diusir ku anjeun Samba perjuangan anjeun sia-sia aduh ampun paman naon kasep silakan paman aya naon mang sabot kacai heula beuh teh naon sadaya-daya tiwas naon Wahyu Cakraningrat ngencar deui tina wujud nah bisa yakin kitu maksudna sing persanten Wahyu Cakraningrat teh parantos lebet ka kaula aya kitu nanging aya istri ngalangkung putra teh tahan uji bade digabrug teu kiat mental atuh celeng deui we Wahyu Cakraningrat teh aduh dasar si conir gogoda teh gogoda sama piraku di leuweung kieu aya gegewek gagal bari jeung sosorangan aduh ampun sampah eta teh jebakan Samba di lelebar hese anu kitu kabeda-beda teuing aduh lain di lelebar teuing Samba kalah ini ya uluk eta geuning kabeda-beda teuing teh sadaya geus balik